Wilujeng Sumping sadayana di program Warta Dinten ieu harga kebutuhan pokok atanapi sembako di sababaraha pasar tradisional terus nerekel naik. Kaayaan ieu tangtosna beki nyusahkeun masyarakat, utamana dina ngatur belanja sapopoe. Ieu laporan lengkepna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, simkuring bagas tepang deui dina program Sunda Kiwari News. Warta anu ayeuna nuju janten perhatian masyarakat nyaeta naikna harga kebutuhan pokok di sabaraha pasar tradisional. Kanggo terang kumaha kaayanaana di lapangan. Ayeuna simkuring parantos aya di salah sahiji toko sambako sareng bade ngawawancara langsung salah saurang padagang. Sampurasun teh. Mohon. Bade naros. Mangga. Parantos sabaraha lami ieu harga sambako teh naikna? Mohon. Akhir-akhir ieu teh sering pisan aya kenaikan sembako anu biasa naik saeutik-seutik aya oge nu langkung seueur. Naon wae komoditas anu hargana paling luncat pisan dinten ieu? Biasana teh aya minyak goreng, beras, kopi, plastik, sareng kebutuhan saena seperti terigu. Ari stok barangna nyalira kumaha sesah atanapi gampil kaingina ti bandar? Kadang-kadang gampil, kadang-kadang sesah. Pami anu barangna anu rada sesak teh jadi ti bandar oge kadang kenging kadang teu. Kumaha pangaruhna kana omset atanapi kauntungan teteh saatos hargana naik kieu? Tangtos aya pengaruhna. Janten nu meserna teh nu tiasana seueur jadi sakedik ayeuna teh. Naon harapan teteh ka pamarintah sangkan ieu harga tiasa stabil deui? Mudah-mudahan harga sembako tiasa langkung stabil. Pami supaya masyarakat sareng pedagang teh pedagang alit saperti kieu teh tiasa lancar deui. Atur nuhun teh, parantos nyagogikeun waktos kanggo diwawancara. Mugia kaayaan harga sembako tiasa enggal stabil deui. Amin. Simkuring bagas pamit undur diri. Urang tepang deui dina warta salajengna. Kuring bade mulih deui ka studio. Hatur nuhun kana laporanana. Naikna harga sembako mangrupikeun masalah anu kedah gancang diungkulan ku kawijakan anu tepat. Supados kabutuhan dasarna masyarakat tiasa kacumponan kalawan harga anu wajar. Kan, eta si Asa beungeutna siga nu loba masalahnya. Heeh nya. Biasana manehna pangramena. Hayu ah, urang samperkeun. Hayulah. Woi Sa, maneh kunaon? Tanah naon? Nu ngomong tenan naon mah, biasana aya naon. Barudak, keur naon serius pisan? Mending cobaan permen ieu. Dengan susu dina unggal gigitan, gigitina teu elek kusuk, amisna mata kresep. Sweet smile, letih tapi bahagia. Wilujeng Sumping di program Warta Dinten ieu, digitalisasi dina dunia tikan anu beuki ngembang di Indonesia, tapi dibalikina anu ditawarkeun aya sababaraha tantangan anu kedah diperhantoskeun. Ieu laporan lengkepna. Ayeuna sekolah parantos ngagunakan sistem pembelajaran digital sareng platform online pikeun diajar. Barudak, kumang dabangna. Dinten ieu urang bade nerapkeun pelajaran. Mangga tonton video anu tos bagideunnya. Metode ieu dianggap leuwih efektif sabab materi gampang diakses sareng leuwih interaktif.
Nanging teu sakabeh siswa tiasa ngarasakeun fasilitas ieu kusabab alat sareng akses internet anu kawates. Pamakean teknologi kaleuwihan oge tiasa ngurangeun fokus diajar sareng interaksi sosial siswa. Hatur nuhun karena laporana. Digitalisasi pendidikan mangrupikeun langkah anu penting pikeun kaharep, tapi kedah diimbangi ku monitoring sareng distribusi akses anu sami supados mangpaatna tiasa dirasakan secara merata. Ayeuna Kan eta si Asa beungeutna siga nu Woi Sa, maneh kunaon? Mending cobaan permen ieu. Ieu, permen Sweet Smile.